Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngatu kapargi sadayana ayeuna urang laksanakeun wae acara sawer panganten. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para wargi sadayana nu sami hadir haplahu barokah dina rangka syukuran wali maot terus ieu pribado sanes adigung tumalapung atanapi ngalosul luhur tinu sanes mungkoy mutan pribados melibatkan bahan katampi eusina tiasa kapetik kanggo doba ngawitan ancrup kana kancah laki rabi. Mugi-mugi da antawisna tiasa ngajantenkeun bahan kaanggo ngawincik dina lungtik hirup dina salabating rumah tangga datang-datang obor kanggo numpuh hirup kumbuh sabilulungan sarendeg saigal sabobot capihanean sareng pargi sadayana. Mangga urang kawitan ka acara sawer namun lagung ti payun tengin kupingkeun kalinengna atanapi kawihna pribadi serta pisan-pisan jatuh juru kawi tapi kupingkeun teh kata-katana khusus ka panganten baru gatela maros bararinya mari ari panganten baru mah nuju geget memet kita pang-pang mah nu tos sabari teh ka kantor anu masih boro-boro ge supados buru-buru tos gaduh pasangan namanya ulah dilami-lami mangga urang kawitan. Asip eulis putra ibu niti wajinu mustari datang mangsa datina kana nyadahum nohonan janji tina kanan para sepuh di dama-dama da para wargi geuli ti jauhna cunduk anu tebi pada sumpi ti anggangna da pada datang disarengan doa puji ka Gusti anu kawasa hidup di jaring dijagi kasih masing runtut silih asuh masing langgeng silih asih dedeuh silih asah pamadegan sangkan kumulung hiji sabubut sapihanean tebih tirung sing kapusing mungkuh suku manding hirup pikeun anu laki rabi teu kudu jabarana najan upuk mas rispis mun manahan pajoring jah tetep dikuntit berwi laki rabi lulus runtut tina alam serba sulit kasih perlu pisan da diwadelan panyenglar manah berwit pamageuh tali durian sapuh gemi lu berwit jauhkeun rasa timburu matak yang saraka diri sok dibulkeun mah dahuru hara rumah tangga tarasari asmara nyerang tungkara kasep temahna pahiri-hiri panghalang rasa takabur lakonan agama suci tanda urang datu marima kapangasih nayang widi jungjunan sakab
gelis sesembahan dalahir batin. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti danang tayungan mah. Sok sing wala terang awurna. Awur 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 keur sing rata. Awur awurkeun awurkeun masih walatra. Awur 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 keur sing rata. Awur awurkeun awurkeun masih walatra. Awur 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 keur
tamu cenah ye bade taruang rupina margi sadayana acara kaul pagitan ti UAD ka panganten cekap sakitu hapunten anu kasuhun bilih mah teu memuaskeun pilih maya kalepatan hapunten pisan atunyungkeun pidoan nanti sadayana ieu panganten sehingga bentuk rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.